Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhu wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para sepuh palawargi ihwatu iman anu sami-sami miharep sinar magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur karobun gopur Allah azza wa jalla rehing mantena anu parantos ka urang sadaya mapain mang pirang-pirang kanikmatan anu saupami tema ku urang sadaya eta mang pirang-pirang kanikmatan dipapenkeun ku Allah bade dietang tinangtos moal ka etangna. Alhamdulillah mang pirang-pirang nikmat diparinkeun ku Allah ka urang sadayana, ku urang sadayana dianggo pikeun baktos ka mantena dan tawisna ngalaksanakeun parentah ti mantena neme urang parantos ngalaksanakeun ibadah salat maghrib dilejengkeun kana sunatna mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala malah mandar janten mukafirah panghapus kana dosa urang sadayana. Dosa nu karasa, dosa nu teu karasa, dosa nu lihaja atanapi teu kahaja ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh para wagi ihwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring painten meredih ka palawagi ihwatu iman sadayana diantawis wargi-wargi urang sadayana aya anu teu damang, urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan aranjeunna cing dienggalkeun damang. Oge painten urang doakeun wargi-wargi urang sadayana anu aya di Palestina mudah-mudahan diberikan kesabaran, katabahan dina menghadapi ujian anu kacida pisan beratna kanggo aranjeunna mah santangtos urang saratiasa sapertos aranjeunna. Bapa miwa ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dupina dina kasempatan ayeuna ieu mah urang nerjemahkeun Al-Qur'an weh nya. Nyaeta Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 dugi ka 77. Sakade janten dina kesempatan ayeuna anu sakadah nama ngisi teh Al Ustad Ihsan tumali aya agenda acara istifta tetiasa dikantunkeun nya di badan kusim kuring. Insyaallah painten dina kesempatan ayeuna
ieu mah urang nerjemahkeun we lah nya kitu nya. Nerjemahkeun sasnafsirkeun, urang nerjemahkeun Quran surat Al-Furqan ayat 63 dugikeun ka 77 ngeunaan ciri ibadur rahman. Margi jalmi teh atanapi hamba teh aya anu ibadullah, aya hamba Allah anu eta hamba teh tunduk jeung patuh kana aturan ti Allah. Aya oge ibadun nas nya, ari ibaduh manas mah nyaeta hamba anu tunduk patuhna teh ka manusa, ka pimpinan biasana mah kan kitu. Ciga ayeuna paintenkeunnya Benyamin Netanyahu marentahkeun ka tentarana kudu nyerang saha? Palestina nya. Tah eta mah painten kitu mah kalebetna ibadun nas kitu nya, hamba-hamba anu tunduk ka manusa. Aya oge disebatkeun teh ibadul mal. Nya. Ibadul mal mah nyaeta jalmi anu diperbudak ku harta banda. Nepikeun ka sibuk milarian harta kakayaan, anjeunna hilap poho kana ngalaksanakeun kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul nguningakeun engke mah pan bakal datang hiji zaman ya'ti ala nasi zamanun hammuhum butunuhum, anu jadi prioritas anu jadi kepentingan maranehna teh nata beuteung-beuteung maranehana, wa syarafuhum mata'uhum, anu jadi kamuliaan pikeun maranehana nyaeta mataun kesenangan hatosna kekayaan yang begitu banyak. Wa kiblatuhum, anu jadi kiblatna nyaeta nisauhum, pamajikan-pamajikanana, istri-istrina. Wa dinuhum, anu jadi agama, anu jadi patokanana nyaeta tadi teh sanes Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi naon dana niruhum wadarohim, nu penting memenang duit we. Sok sanajan kewajiban ke Allah ditinggalkeun. Nah, eta sebutna ibadul naon kitu mah? Ibadul mal gitu nya. Eta mah hamba anu diperbudak ku harta kekayaan. Aya oge anu kalebet ibadun nafsi. Ieu mah nyaeta anu diperbudak teh ku hawa nafsuna we gitu nya. Aya oge anu kalebet ibadus syaiton. Ieu mah nu diperbudak ku setan gitu. Mangga eta mah kantun milih urang kalebet anu mana? Apakah kita termasuk ibadullah, hamba Allah, atau kita termasuk ibadun nas, hamba anu tunduk jeung patuh ka manusa wae? Atanapi urang kalebetkeun ka jami anu ibadul mal, hamba anu ditundukkeun ku harta kekayaannya? Atanapi urang sana kalebet ibadun nafsi, hamba anu diperbudak ku hawa nafsuna? Atanapi urang sana kalebet kana ibadus syaiton, nyaeta hamba anu diperbudak ku setan. Kantun milih mangga urang sadayana. Nah, dina kesempatan ayeuna simkuring bade ngaoskeun pidawuh Allah Subhanahu wa taala ngeunaan ibadullah. Atanapi ibadur rahman, hamba-hamba anu dipikadeudeuf dipikanyaah, hamba-hamba yang dikasihi. Ternyata ibu bapak sadayana saupami seuk tema kurang diaos dina Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 dugikeun ka ayat 27, ieu teh ngeunaan ciri jama anu ibadur rahman. Saha ibu bapak sadayana nu kalebet ibadur rahman teh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nu kahiji eta.
hamba anu dipikannya teh nyaeta alladzina jalma-jalma anu yamsyuna aranjeuna masa yamsi berjalan lumampah fil ardi di ieu bumi teh hauna teh incuna Kang Agus. Incuna Sad Agus naon hauna teh Kang Agus. Hauna teh naon nya tah ya. Hauna teh cek bahasa urang mah painten rengkuh, pengkuh, rendah hati, rendah diri. Jadi orang yang ketika berjalan di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak sombong. Jadi tahu diri. Hauna teh kitu cek bahasa urang mah pengkuh, rengkuh, henteu adigung adiguna, henteu sombong. Ya. Tangtos jami anu hamba di atanapi hamba anu pikanya aku Allah Subhanahu wa taala di mana aranjeuna lumampah di muka bumi ieu teh sadar dirina. Karena anu sebut tawadu teh kitu Pak, samratu ma'rifati billahi ya wa nafsihi, buah tina mengenal Allah sareng mengenal diri sorangan. Maka lamun jami ayeuna tos terang saha ari Allah teh, tos terang saha ari diri teh, kinten-kinten Pak Bu sadayana aya moal sifat kasombongan di urang moal aya moal. Wihan mun jami tos terang saha pangeran, saha dirina, kinten-kinten aya henteu Bapak Ibu sana anu tiasa dibanggakeun, anu disombongkeun ku urang sana aya teu aya? Mangga. Punten Bapak Ibu sadayana. Ari Bapak miwa Ibu lahir ka dunya ieu kahoyong Bapak, kahoyong Ibu, kahoyong Allah. Ya. Maka urang sadayana nalika lumampah di muka bumi ieu lamun teh geus apal saha ari Allah tepan Allah teh sebagai Rabbun Nas anu ngayugakeun urang sadayana, Malikin Nas, raja sakabeh manusia, Ilahin Nas, sembahan sakabeh manusia. Maka moal aya keur hamba anu pikanya ku Allah nepikeun ka lumampah di muka bumi ieu sombong dina leumpang pedah pangbeungharna moal dugikeun kalegeg. Lamun seuk teh mah boga pamenteun anu geulis, anu kasep mah dugikeun ka kumaha panten Pak? Nya. Sabab naon? Da sadayana eta paparin ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Tah, kitu nu kahiji eta. Dan anu kahiji mah ciri jami anu ibadur rahman teh di mana lempang lumampah di muka bumi teh rengkuh pengku tahu diri dia teh. Madugikeun ka sombong adigung adiguna moal. Ya. Nu kadua tadi teh seperti ulang terjemahkeun nu ieu mah terjemahkeun teh. Nu kadua wa idza khatabahumul jahiluna upami seuk teh mah khatabahum nyarita ka ibadur rahman teh al jahiluna jalma-jalma anu barodo qalu aranjeunna ngawaler salama kasalametan salam ka aranjeun. Maksana kumaha? Ayat ieu teh nguningakeun ka urang sadana ayat 63 keneh pan kitu nya tah. Ta ciri jalma anu ibadur rahman mah di mana ayeuna aya jalma ya anu nyarita ka urang matak nganyerikeun hate urang sadayana, matak ngajaheutkeun hate urang sadana ku ucapan-ucapan anu alah. Ya. Maka keur anjeunna kumaha? Henteu dibalas dengan ucapan-ucapan yang sama, tapi ku ucapan-ucapan anu kumaha? Mangga. Anu sae. Punten Pak, Bu. Saupami seuk teh mah bapa miwa ibu dihina amek henteu? Amek teu Pak, Bu? Amek nya. Punten. Tabiasana ibu bapak sana lamun seuk teh mah aya jaman nu nyarita saucap weh ka urang si anu contohnakan si naon meureun nya ngahina ka urang sakali biasana urang sok males sabarakali Pak Bu nya leuwih ti kitu urang mah nya mangga
Tak iya mah ngunyakeun ke urang sadayana wa idza khatabahumul jahiluna apabila ya orang-orang yang bodoh maksudnya jami-jami ayeuna ngucapkeun ka urang berkata kepada kita dengan perkataan-perkataan anu kirang pantes anu matak ngajaheutkeun hate urang sadayana kumaha henteu dibales ku kaawunan deui henteu dibales ku caritaanan deui henteu. Punten Pak Bu, biasana terjadinya pertengkaran akibat naon biasana teh nya tina ucapan dibalas ku ucapan deui terus we silu emel kitu tungtuna kumaha kadituna teh tina bibir jadi naon numpatna nya kana leungeun tina leungeun kana naon kana suku pan kitu terus emang tah inilah ciri ibadur rahman mah bagaimana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama mun teh mah batur nyarita ka urang anu antepkeun keun bae hantem nyarita hantem kitu antepkeun we nang kege bakal eureun tapi lamun ku urang dibalas kira-kira kumaha Pak Bu kumaha Bu biasana Bu lebih kumaha kadituna teh nya nyapan mun teh mah bapa dihina ku batur, ibu dihina ku batur, urang bakal kumaha deui? Ngahina deui tungtuna pan mawa kolotna nya. Mawa budakna kabeh weh mah. Nah inilah ciri ibadur rahman mah ketika ada orang yang menghina dirinya, maka dia mengucapkan ucapan yang baik ya, tidak melawannya. Diantepkeun kembali keun weh kitu mangga. Eta nu kadua dina ayat ke-63 nanya itulah kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sanes kitu dicarikan ku batu teh mangga salamat kiranya sanes kitu antepkeun we mangsa mah kitulah nya tong dilawanan ku urang kitu saruana gitulah nya ya pan sering urang oge kitunya lamun sakit mah saruana mah nggak saya matak ya mah komo gitu kan ya. Bagian naon pan setiap jam itu punya karakter masing-masing anu beda si ieu mah kieu si ieu mah kieu. Mata kudu apal teh kitu karakter seorang teh. Anu katilu Bapak Ibu sadayana kumaha ciri ibadur rahman teh dina ayat ke-64 Allah nimbalan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Waladina nyaeta jama-jama anu yabituna mereka menghabiskan waktu malamnya ya anu ngamanfaatkeun bata artina teh kan kulem nya menghabiskan waktu malam mabit kan gitu kan mereka menghabiskan waktu malamnya bagaimana sujada wa qiyama sujud sareng berdiri maksudna nyaeta jami anu ngamanfaatkeun waktos wengina teh sanes dianggo kanggo begadang nya sanes dianggo kanggo naon painten ya ya naon painten Kang Firman nonton bola gitu kan nya sanes dianggo pikeun gapleh sanes dianggo pikeun catur gitu kan nya tapi bagaimana ya walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah hartosna dia melakukan atau memanfaatkan waktu malamnya itu dengan cara melakukan salat malam ya salat malam atanapi tahajud teh kapan kita melaksanakan salat tahajud bolehkah kita melaksanakan salat tahajud sebelum tidur mangga nya disebutna salat malam teh salatul lail teh nya eta mah anu dilakukeun ku Abu Bakar As-Siddiq nya Abu Bakar As-Siddiq mah kitu ya teu acan kulem anjeunna ngalaksanakeun salat wengi heula margi anjeunna mah orang yang ihtiyat hati-hati ya tapi Umar bin Khattab mah anjeunna mah kumaha ngalaksanakeunna teh saparantos gugah kula margi naon orang yang kuat
Kumaha upami seuk teh mah ieu ngan waktos teh sekitar 10 menit deui 5 menit deui witir weh Pak upami aya kesempatan mah keur urang sadayana gitu tiasa eta oge Bapak sadayana nah gitu jadi orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan cara apa Pak Bu yaitu sujud kepada Allah dan dengan melakukan sholat tahajud menghabiskan waktu malamnya sanes dia ngopikeun begadang ya. Punten Pak Bu nya karos kusim kuringnya baheula karesep kena main bola da lamun nonton main bola jam 2 teh siap-siap wah ti ayeuna rek naon ye ya Maiman gitu henteu Maiman nya komo Piala Dunia mah meureun gitulah nya ya itu nu katilu nu kaopat saur Allah Subhanahu wa taala ciri ibadur rahman teh nu kumaha atuh walladzina yaquluna nyaeta jalma-jalma anu aranjeuna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Rabbana nun Gusti pan abdi Rabbana syrif anna mugi Gusti soropa teh hatina malingkeun ya. Mugi saliara Gusti malingkeun ti abdi sadaya azab jahannam siksa neraka jahanam hartosna kanggo jami-jami anu ibadur rahman mah aranjeuna selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu sadayana ningannya anu apal Bapak Ibu sadayana doa sapu jagat teh kumaha Pak Bu? Dina Quran surat naon tah? Al-Baqarah ayat 200 hijinya wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban enggak tah jami anu kalebat hamba-hamba anu pikannya aku Allah manyeta anu aranjeuna ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jangan naon margina cenah nya innaha saat mustaqarra wa muqama nya saestuna ari neraka jahanam teh mangrupikeun tempat kediaman dan tempat menetap yang sangat buruk sekali ya. Tangtos Bapak Ibu sadana hoyong lebat ka neraka jahanam alim. Nya. Alim da urang mah hoyong teh ngadoa ka Allah teh kumaha ditebihkeun tina neraka jahanam. Satina sadaya neraka we. Nu matak urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala nya Rabbana nun Gusti pen abdi sadaya atina mugia salira mapaeun ka abdi sadaya pidunya di ieu dunya teh hasanah kasayan wa fil akhirati hasanah oge di akhirat kasayan wa qina adzabannar sarta mugia salira ngaraksa ngajaga abdi tina siksaan seuneu neraka naon margina innaha saat saestuna neraka teh nya oh panggoreng-gorengna mustaqarra wa muqama tempat menetap jeung padumukan nu paling goreng pisan Ibu pas sadayana ya. Pan oge kang urang sadayana tong bobor angke dina alam jaja alam pembalasan ti Allah Subhanahu wa taala nalika urang engke nya lebet ka alam barzah ka alam kubur engke oge bakal ditinggalikeun ka urang teh surga jeung neraka teh ya di mana salah seorang jami ngantunkeun alam dunya urido maq'aduhu akan diperlihatkan tempat kediamannya bil godati wal asyi setiap pagi dan setiap petang atau sore mangga maq'adu tempat cicingna mangga paman kana min ahlil jannah pamin ahlil jannah barang siapa yang termasuk penghuni surga akan diperlihatkan surga
Waman kana min ahlinar pamin ahlinar, sing saha anu pinarakaeun bakal ditingalikeun pangeusi neraka mangga. Jadi tong urang ke di alam jaza, di alam pembalasan, di alam kubur wae sabada urang ngantun atanapi nya tos urang ngantunkeun dikurebkeun lajeng urang cicing di alam kubur teh nya diantawisna disebutkeun aya istilah aradul maq'ad, gambaran kehidupan, gambaran tempat tinggal yang akan kita diami. Nah, di surga neraka ditingalikeun Pak Bu setiap iraha cenah bil godati wal asyi, unggal enjing-enjing jeung paso sonten. Punten Pak Bu, mun teh mah bapak miwah ibu ngimpen weh di udag nu gelo kira-kira kumaha? Ya. Makanya ieu mah akan diperlihatkan setiap pagi dan sore hari. Lamun apa ngeusi surga bakat tingalikeun pi surga nya pangeusi surga, lamun ditingalikeun pangeusi neraka nya pangeusi neraka. Tuh. Ta urang mah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Lajengkeun deui. Kumaha ciri jalma anu ibadur rahman teh saura Allah Subhanahu wa taala nyaeta walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina nyaeta jalma-jalma anu idza upama anfaqu aranjeunna ngainfakeun harta kekayaanana lam yusrifu tina sarofa nya imakusin alit upami sin ageung mah mulia upami sin alit mah hasanna teh berlebihan tuh gandei nya nyaeta jama-jama upami ngainfakeun harta bandana lam yusrifu henteu awuntah mencek bahasa Sunda mah gitulah nya walam yakturu oge henteu pedit gitu wakana baina zalika qawama, maka aranjeuna tah di antara nya keduanya melaksanakan hartosna si negara tengah henteu berehan teuing henteu pedit teuing gitu mangga. Tah Bapak Ibu sadayana kanggo urang sadayana saupami teh mau urang ngainfakeun harta yang kita miliki nya maka kedah disesuaikan sareng kemampuan yang kita miliki. Contoh tong tebih-tebih teuing Pak Bu nya lamun teh mah munding nyatuna sakumaha biasana Pak Bu tos ningal munding teh acan ya sakarung ageung biasana mah gitulah nya angga ari biasana tah na modalna munding modalna sakumaha biasana teh Pak Bu sagede helm nya pantes sabab naon da asupna oge loba ngaluarkeun oge gede kitu nya kumaha ayeuna lamun seuk teh mah eta munding teh nyatuna teh sakarung leuwih terus-terusan nah ari perecet teh ngaluarkeun sagede tai kotok nih gitu munding naon ngaranna munding kabebeng nek diantep rek dipencit enggak ya. Kenapa? Karena memasukkan besar mengeluar pun seperti itu. Tak kanggo urang sadayana saupami teh urang dina ngainfakeun harta banda nya kedah saimbang antara pendapatan dengan nyata pengeluaran. Entong berehan teuing, entong pedit teuing. Punten ciga upami teh mah kieulah Pak Bu. Diibaratkeun mah ciga urang bade ngabalongnya. Bade naon? Bade ngabalong. Kumaha supados eta balong teh caina anger biasana kumaha? Maka ngalebetkeun caina nya anu cekap ngaluarkeun kumaha? Nya. Supados kumaha? Stabil ayeuna teh kitu nya. Kumaha kieu pamisik teh mah ayeuna nya tah. Eta urang ngabalong ari ngasupkeun cai sagede pingping ngaluarkeunana caina sagede paralon anu alit teh anu setengah in teh kira-kira eta balong kumaha
bedahnya. Terus gitu tuh Pak. Ayeuna kieu ari ngasupkeun cai na sagede paralon anu sain ibaratkeun kitunya, ari ngaluarkeun cai sagede ping-ping kumaha eta balongna. Saatnya tah kada saimbang kitu ke urang sadayana. Artinya di antara keduanya wa kana baina dzalika qawama. Jadi entong naon teuing? Entong berehan teuing, entong naon teuing? Entong pedit-pedit teuing gitu. Lamun seuk teh mah berehan teuing atuh moal aya sesana, cek urang kitu. Lamun teh mah pedit teuing kumaha? Engke teh kunaon we beakna mah. Nya. Pan aya jam anu hartabanana seueur nya, tapi ku sabab keket mengkene merengkel cap jahe buntut kasiran gitu gitu. Nya, daharna ngan saukur cukup kunaon cenah? Di gram sakian teu kadar ku anjeunna, beak ku anu gitu kan nya enggak. Wa kana baina dzalik nya tah. Nu mata Allah ningannya tuh wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika omat anjeun ulah nyimpan leungeun anjeun dina naon painten pundak anjeun hatosna ieu teh ke urang sadayana ulah jadi zaman kek ari kieu bakal mere ka batur moal wala tabsuta kulal basti entong bro-broan teuing tuh nya tapi kada kumaha sewajarnya saja urang mah nya ulah peda hayang kata ngarukuba atuh nu pikeun ka bro-broan ari pek teh keur ieu teu aya teh teu aya mangga nya kemarin ngan Pak kisah Ustadz etanya Ustadz Aceng Zakaria beliau menginfakkan atau mewakafkan mewasiatkan rumah dan naonna kitabna aya patarosan ka simkuring ti warga teh Ustadz kumaha upami kitu panteu kenging cenah langkung saperti lu teh nyangkina sadayana padahal anu dipengkerna mah henteu balongna henteu kitunya aya anu sanesna gitu nyangki teh sadayana we nugikeun ka istrina bade ngontrak masa aya we tanah anu kantuna mah kitu teu sadayana gitu mung anu eta mungkul we kitunya bumi eta sareng ditos ieu balongna mah simkuring pas kamari naroskeun ka putrana ka Ustad Lutfi sadna sadayana henteu cenah Ustad anu itu balongna mah henteu nu iman teu ieu we cenah bumi sareng kitab-kitabna mungkul tah jadi henteu sadayana tetap nya kedah emut urang ka saha painten nya keluarga urang sadayana itulah ibadur rahman nya nyata di mana anjeun ataupun upami ngainfakkeun hartana tidak berlebihan dan tidak juga kikir tapi kumaha sinegara tengah we gitulah nya ibu gaduh atos 100.000 nya rek diimpakkeun sadayana moal Bu Pak nya nya makaning teu aya deui entong sawajarna we gitulah nya kan urang ge periogeun sanes-sanesna gitu kan nya upami teh mah aya nu langkung kitu mangga gitu ge tiasa nya lajeng saur Allah Subhanahu wa taala ciri ibadur rahman yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak dibarengi dengan meminta kepada selain Allah. Hartosna jamaah anu ibadur rahman mah anjeunna moal melakukan kemusyrikan tidak akan melakukan perbuatan syirik moal dugikeun ka nyakutukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Gandei walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara nyata jama-jama anu henteu yad'una teh memanggil nya ngadoa ma Allah ke di mana teh marengan Allah ilahan akhara aya pangeran anu sejen hartina kerjama anu ibadur rahman mah tidak akan melakukan perbuatan syirik. Simkuring tipe yang kata suniakeun Pak Bu. Nya nemutkeun Abu Al-Baqarah teh syirik teh aya genep dengannya Pak Bu nya ieu mah ngemutan deui. Aya syirik istiqlal. Naon syirik istiqlal teh? Syirik nyembah ka masjid Istiqlal gitu maksudna. Nyata isbatu ilahaini mustaqil laini. Netepkeun yen ayana dua
pangeran. Jika orang Majusi, ya, Tuhannya yaitu Ahura Mazda dan Ahriman, gitu ya. Aya deui syirik tab'id. Naon syirik tab'id mah? Nyata tarkibul ilahi min aliha. Tuhan itu terdiri dari beberapa Tuhan lagi, lebih daripada 2. Jika orang Nasrani, Tuhanna saberiji Pak Bu? Tuhan di atas kita yaitu Allah, Tuhan beserta kita yaitu Yesus Kristus, dan Tuhan dalam diri kita yaitu Ruhul Kudus. Jika agama Hindu ingatnya seueur pandewa nama ngan anu paling mah ayat 3, Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, Dewa Siwa sebagai dewa perusak. Dewa Brahma digambarkan ke huruf A, Dewa Wisnu digambarkan ke huruf O, Dewa Siwa digambarkan ke huruf M nu matak A-O-M, Aum. Ya. Mang Aum, cenah Mang Aum teh ka dieu teh hadir Mang Aum. Ya. Om Santi, naon ningan bahasana teh ningan? Swastiastu gitu nya, namo budaya. Ah, keur urang mah teu cukup nu kitu enggeus we nya. Mau salam teh salam, ibarat gitu geuning nya. Keur para pejabat mah sabab hayang ka aku kusadayana agama gitu nya. Dugikeun ka Om Swastiastu nya nama budaya gitu kan. Entong keur urang. Samian keneh eta ge. Itu syirik tab'id, ya. Ada lagi syirik takrib, ieu mah ibadatu, ya. Beribadah selain kepada Allah tapi liyuqarriba ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika orang jahiliyahnya mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian syirik taklid, ieu mah nyata mengikuti ibadah orang lain. Syirik asbab, isnadut ta'thir ila sababil adah, menyandarkan suatu kejadian kepada kejadian tersebut. Ada lagi syirik agrod mah nyata arya'u teh ya. Tah, kerja mah anu ibadur rahman mah moal ngalakeun kitu musyrik. Ya. Benda apa lagi? Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan dia dan mereka tidak akan membunuh suatu jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan benar. Nah enggak? Jadi kerja mah anu ibadur rahman mah tidak akan melakukan pertumpahan darah. Ya. Walladzina iya maka wala yaqtuluna nafsa, dan mereka tidak akan membunuh jiwa allati yang haram Allah telah haramkan illa bilhaq, kecuali dengan hak. Ya, Bapak sadayana. Tangke dina ibu bapak sadayana, kang urang sadayana, ya. Aya istilah hukum kisos, aya hukum had. Ya. Hukum naon Pak, Bu? Kisos sareng hukum had. Hukum kisos naon Pak, Bu? Hukum kisos mah nyaeta perbuatannya hukuman anu sami sareng perbuatanana. Lamun maehan paehan deui, lamun nonjok sakali tonjok sakali, lamun nyiduhan ciduhan deui, lamun najong tajong, gitu ku urang teh. Eta mah namina naon? Kisos. Upami had kumaha upami had? Had mah nyaeta hukuman yang seimbang dengan perbuatannya. Upami tadi mah naon? Kisos mah sami, upami had mah seimbang dengan perbuatannya. Ketika seorang berzinah, kumaha? Jinahan deui entong. Nya, eta mah hukum had namina teh. Ketika seorang mencuri, paok deui entong teuk-teuk leungeunna, eta mah hukum naon namina teh? Hukum had. Tah dina ieu mah omat keur orang anu disebut ibadur rahman mah mereka tidak akan menumpahkan darah moal, kecuali tah contoh ayeuna kan kejadian di Palestina ya. Nepikeun ka ayeuna boleh membunuh ketika dalam perang mah mangga. Ya. Oke, punten Bapak Ibu sadayana, kerja mah anu muslim tidak boleh melakukan pertumpahan darah, tidak boleh ayeuna mangga. La yahillu teu halal.
damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, yashhadu yang bersahadat, ashhadu annahu yashhadu ya, yang bersahadat ya, la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali salah satu dari tiga. Mangga naon cenah, an nafsu bin nafsi, lamun maehan paehan deui. Jika si Sambo kudu namar kumaha deui, paehan deui mah kumaha. Jika anu di Subang teh anian pan mereka penak ayeuna kan, anu ngabunuh istri pertama dan anaknya nya. Saha anta di Subang teh? Apal berita henteu Pak? Teu terang nyantong teraskeun terang malah. Ya, di Subang kan. Nah, hukumnya bagaimana? Harus bunuh lagi. Ketika dia membunuh ya bunuh lagi. Itu hukum kisos namina. Ya. Wasayyibu jani, boleh. Siapa? Orang ayeuna janda atau duda yang berzina. Enggak. Eta kudu dikumaha? Lain dikawinkeun deui tapi kumaha? Paehan. Yan deui, numutkeun hadis ieu mah. Nya. Tapi saha anak berhak membunuhnya? Siapa yang berhak untuk melakukan hal tersebut? Bukanlah kita, tapi non ahlul hali wal aqdi, eta mah bagian keur itu tuh nu diarauhur eta mah. Lain urang keunana mah gitu. Nya. Lain kewajiban urang eta mah. Mangga. Sekali lagi. Jadi, nya, tidak halal darah seorang muslim ya, yang mengucapkan asyhadu ya, mengucapkan syahadat dan sesungguhnya aku utusan Allah ya, kecuali salah satu di antara yang tiga, yaitu an-nafsu bin nafsi. Nah enggak ya. Naon deui Pak? Wasayyibu jani, para pejinah nyata mah anu tos nikah nyata, baik itu janda ataupun duda, atau nu gaduh masih kena gaduh suami istri berzina, eta mah nya kengeng ditumpahkeun darahna. Wal fariqu minad-din, dan orang yang keluar dari agama. At-tariqu lil jamaah, keluar dari al-jamaah. Orang yang keluar dari al-jamaah disamakan dengan apa Pak Bu? Sami dengan al-fariqu minad-din, lari keluar dari agama. Iya Bapak Ibu sadana, orang yang ibadur rahman mah kumaha? Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Ya. Mual maehan dan tidak akan melakukan perzinahan. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang berbuat seperti itu maka sungguh dia telah melakukan dosa. Kumaha cenah kena? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bakal dilipat gandakeun siksaanana oge. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Tuh. Wa yakhlud, dan kekal piha di sana muhana, dalam keadaan hina banget. Bisa dayana. Namanya sabaraha tah ciri ibadur rahman teh? Kahiji upami lumampah henteu sombongnya, rengkuhnya. Nu kadua mun batur ngahina antapkeun we lah gitulah urang mah nya. Keun we kitu. Tapi urang kumaha biasana Pak? Hayang naon urang mah biasana teh? Oh, yang malas aing mah geuleuh. Wajar memang gitu kan nya da. Gitu ya, sifat manusia mah sim kuring kitu, ayeuna teh mah hayang mah kitu. Ngan sok kadang di papara deui gitu ku urang teh nya da. Bajang anu ngalakukeun salat di tengah wengi nya, anu ngainpakeun harta tidak berlebihan ya, apalagi yaitu orang yang tidak melakukan syirik, kemudian tidak melakukan pembunuhan dan juga tidak berbuat zina. Ya. Atau saya fokus nanya. Sakitu heula panyebunya lah. Tos cekap sakitu lah tasabuh nya. Nah, insyaallah patan ke urang bahas deui lah nya. Nah. Masih kena seueur nya
Nah, insyaallah painten sakitu heula we nya. Mangga tiasa diaos ku Bapak ku Ibu sadayana dina Al-Qur'an surat naon tadi teh? Al-Furqan ayat 63 dugikeun ka rengse. 77 ngeunaan saha eta mah? Ngeunaan ibadullah atau napi ibadur rahman. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana urang sadayana tiasa ngusahakeun sangkan urang jantan jami anu dipikanya kusaha ku Allah kahiji ulah sombong, kadua urang sadayana kedah tiasa nya tunduk jeung patuh kana kedua hatos sujud nya sareng berdiri ya. Kemudian urang gaduh harta mah inpakeun ku urang nya semampu urang weh kitu nya. Kemudian jangan membunuh, kemudian jangan lagi berbuat syirik dan jangan berbuat zina. Lamun kitu kalebet dosa engke bakal dilipat gandakeun siksaan dina poe kiamat. Bapak Ibu sadaya sakade peten langkung saur bahe carek bobo sapanon carang sapakan hapunten tina segala kekiranganna. Mudah-mudahan urang sana kagolongkeun ka jami sareng ngusahakeun janten jami anu kumaha tadi teh? Ibadur Rahman. Cekap sakitu nya. Pamungkas painten Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.